Sugri para wargi sumangga ayeuna urang sami-sami Bandungan deui. Lajenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa nu ayeuna bagian anu ka-46. Sakumaha anu kantos di Bandungan didahan Canu Katunda dina bagian anu ka-45. Pedaran Mang Dedi kebegat ku Wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti beurang di hiji patempatan di wewengkon Piluwengan nyatana di Tegal Simet. Nu harita Bang Kamin ngayakeun babadamian jeung gegedug begal satempat. Malah begal ngarasakeun bungah sabab meunang pagawean anu teu hese. Nyatana pikeun maehan salia teh urang galumpit. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti beurang di Tegal Simet di wewengkon Piluwengan. Mangsa alam beuki beurang harita teh. Manuk leuweung di sarada ditemelan ku sora monyet melikeun karecet di sarada. Maklum atuh di leuweungan geus puguheun atuh sora cangeh garmah matakar jeung matak hegar kana kaayaan alam harita. Bre dihanapeun tangkal kai anu ngulupuk. Aya 2 tangtungan jalma. Lain 2 tapi 3 nu saurang ngajanteng rada anggang tinu keur ngayakeun babadamian. Oreng simanaha oreng kapala begal atawa dedengkot begal keur ngayakeun babadamian jeung Mang Kamin. Malah bari jeung dariuk dina catang kai anu rungkan. Malah pok eta begal. Weh, Babang. Ulah jangan percaya, ulah tong tunyumponan janji. Sabab kagalumpit oge apal. Babari dengan jelema sahulu wae mah. Nanyakeun we ka urang ditukeun. Si alah poho sate Salia si Salia rek di podaran kudewek sarta rek di bawah huluna ka maneh Mang. Tapi duitna hayang ayeuna kabeh. Cek si begal keukeuh hayang dibayar sakalian. atuh Mang Kamin mending ngahuleng Lila-kulila pok harita. hayang sabaraha atuh Saayana duit di maneh. Sakitu bayaranana. Ngan lamun si aduh Salia nya meni banget teuing pohon teh lain sorry mikir ya si Salia geus modar. Dewek minta deui bayaran nu lobana sarua jeung nu ayeuna. jadi ya asam benar-benar we sing hasil modaran si Salia kumang dibayar ayeuna yo. Cek Mang Kamin ngalehan maneh. Pokona mah asal paniatanana laksana. Mang Kamin teh bingung ku masalah duit. Ari sabab mawa loba sarta nundanan teu dihijikeun keur balanja mah misahkeun dina saku kolor. Najan digaradah oge jigana moal kapanggih. Sanggeus aya kasanggupan kitu song we buntelan duit teh dibikeun ka si begal. Ku si begal ditampanan bari jeung marah mai bunga. Urang buka sakumaha ieu duit teh? Brai eta buntelan dibuka. Barang breh duit lambaran munikeun kanumpuk. Woloh, si begal bengong. Kakara harita nempo duit anu sakitu lobana. Lila-kulila. Beres lah begitu Babang. Mudah ngagarung di mana ieu? tinu jauh we ti lembur jauh ti desa nu anggang ti lembur Kalapa Gading Kalapa Gading di mana? deket Gunung Karomi.
Cek Mang Kamin saingkat nawe dapon tegas ngarah di piandal. Hehehehe, bagus bang. Ayeuna kuring janji rek jalan ke naon rupa kahayang Bambang sarta ti ayeuna urang ngahiji babarengan jeung kuring ya. Ngaran kuring teh Bahil. Kapala bega di tempat. Bagi amang, ari mamang saha ngaran? Boga tawa is. Puguhe boga masuk urjang ti sameh na oge duh. Mang teges boga sangkaan yen ujang bakal nyarima kana naon rupa pamen amang. Jeung na deui mang yakin yen ujang bager. Mang nyaho ay nama dah. Jika nyama anu maling duit di warung si Dudu ge, ujang jika nyama. Sabab sama tara taong katukang kung siribut di Cikarang. Bener. Kuring teh kungsi mauk duit di warung. Anu warungna teu jauh jeung jalan. Warung si Dudu eta teh nya. Bener jang warung si Dudu enta teh. Musuh mang keneh saja. Ngan cepat jahat. Sabab geus eleh ku mang. Mang Kamin teu euleum-euleum ngabohongna. Sabab ngarah dipercaya ku si Bahil. Ngarah hasil mateni salia. Aida kieu bang. Saha ngaran bang teh? Kamin. Kieu min. Kuring rek maehan si aduh aing Salia. Ya. Lamun geus hasil tangtu kuring nepungan deui bari jumawa buktina. Mun huluna si Salia teu kabawa, tangtu ari baju-baju wae mah kabawa atawa celina atawa ramona. Maksud teh keur bukti ka mamang. Sabab ari di bawah hulu nama bisi matak curiga. Akhirna urang celaka. Dah kitu we ada baju-baju. Satuju bang, satuju. Apa na kitu mekwe mah. Jalan kencing hasil cenah etam perkara duit teu kudu sarempang. Di emak mang ge nyumpuk keneh soal duit mah. Tapi sini ingat pagawean mang kieu teh nu nyaho teh ngan mang jeung ujang. Sabab pamajikan jeung sakabeh urang Cikarang eueuh nu nyaho. Dan nyahona teh mang mah tukang dagang tah kitu. Kumaha kaharti? Kaharti atuh mang, kaharti bisa mang. Tapi lamun kuring rek ngajangkan itu, kudu nanyakeun ngaran saha. Da kudu puguh. Ngarah teu hese neangan. Apaan eus tadi oge. Ngaran mang teh Kamin tanyakeun we ka urang ditu atawa teangan ka toko nu teu jauh jeung jalan. Jadi lamun eta mah mang we wungkul anu boga toko teh. Ada boga toko. Anu boga toko tah kitu jang. Kumaha cukup sakitu babadamean urang yo. Cek Mang Kamin manehna teh sieun-sieunna najan nuduhkeun alamat ka bega ge. Sabab manehna boga angkeuhan. Lamun si bega matak nyilakakeun ka manehna, tinggal nyebakeun we ka siluman, tangtu meuleun sagalupana ge beres. Kitu maksud Mang Kamin mah. Cukup bang. Gadulah. Ayeuna kuring dari duit nanya, sarta Mang Kamin gedadaguan hasil nanya. Tangtu isuk jangan ingketo ke hasil. Jung. Arek balanja bagila teruskeun. Kuring nu ngalang-halang pamaksudan. Bisi engke aya nu megat deui ka mamang. Bejakeun we. Mamang teh sobat si Bahil gitulah. Moal beurek deui. Pasti para bega-bega di dieu percayaeun. Sabab eueuh nu nyaho kadang-kadang kuring iwa ti anak buah kuring. Ayeuna ditambah ku mang tah kitu nya. Yo kona teu jang. Kaharti jeung kacarima ku si mang. Tah kitu we cuai na menjangnya. Yuk urang pada lumampah. Jung Mang Kamin teh nangtung. Hatena ngerasa bunga, rugina kabina-bina. Atuh si bega alias si Bahil ge milu nangtung. Berjeng nyekelan buntelan anu pinuh ku duit. Bura, geram yang jung lumaku jigra idit. Sing selamat di jalannya nyebangnya. Nya. Sanggeus sasalaman. Mang Kamin makencis indit ninggalkeun si Bahil. Neruskeun nalampahan deui ka kota. Sedengkeun si Bahil kacida bungahinana. Rek teu kitu kumaha atuh. Rek teu bungah kumaha. Sabab geus menang duit anu kacida lobana. Malah aya harapan bakal menang deui. Asal geus laksana maehan salia urang galumpit. Bagja aing teh na bayoy. Baingan penting tadi aing ngimpi memangku nunggulis. Da geuning menang duit nu kacida lobana. Jika nalaksana aing hayang bunghar teu. Cek kepala begal alias si Bahil cakakak seri sorangan.
Terus ngaleos ninggalkeun jalan, rek balik ka tempat nyumputna, dituturkeun ku anak buahna nungan saurang. Kaayaan di Tegal Simut jempling deui. Geus ditinggalkeun ku jalma-jalma nu sasar lampah jeung pikir, jeung kawas anu teu areliing deui. Nu kadenge teu ukur sora angin leutik, anu ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Kadenge atuh harita tingkorosak jiga anu eurih-euriheun. Teu kuat nahan kasedih, sarta henteu werat ngabandungan dua jalma nu tekadna goreng kabina-bina. Sabab kana nyawa jelema teh ngamumurah pisan, eleh keneh ku duit anu teu sabaraha. Tegal Simut jadi saksi yen tegad Mang Kamin jeung si Bahil teh kacida gorengna. Matak ngabahayakeun kana katengtreman balarea. Ieu kabeh naon? Balukarna tina kahayang anu teu dikadalikeun. Hayang beunghar tina enteng. Kasugri para wargi, ringkesna mangsa alam dina ieu carita, nincak 2 poe ti harita. Kalembur galumpit aya hiji tangtungan jalma jangkung badag, anu rupana estu mimpi kasieun. Saha eta jalma? Tayalian iwal ti si Bahil kapala rampong teh, anu deuk ngajalankeun pagaweanana. Manehna bener-bener ngajalankeun janji pasini jeung Mang Kamin, sabab kabita ku duit anu dijanjikeun teh. Harita teh si Bahil limpang sorangan we di jalan gede. Pakaianana rapih jeung teu moal bedog. Maksudna mah ngarah salia teu sieun lamun ceuk mimiti panggih jeung manehna. Si Bahil boga niat deuk nepungan heula ka imahna, hayang sidik ka jelemana sarta hayang nyaho kana sifat-sifatna. Datang tu we ari ngabinasana mah moal bisa saharita, kudu diatur heula tata jeung carana sangkan rikip teu matak cilaka kana dirina. Kitu maksud si Bahil teh. Lamun teu salah bah, ieu pisan lembur galumpit-galumpit teh. Da bareto aing kungsi ka dieu waktu babarengan jeung Bah Gendu. Dina lampahan babadog jeung rarampong. Lamun si Abah aya keneh tangtu aing teh bakal leuwih teteg hate sabab boga gunung padangguhan. Ceuk berantasnin hate si Bahil. Ngecowih ngomong sorangan bari jeung terus muruk ka hiji warung. Deuk nanyakeun imah salia. Sadangkeun pikiranana kapangaruhan ku pangalaman baheula-baheula waktu rerejengan keneh jeung Abah Gendu, raja garong nu mangkuk di gunung Parungpung. Geblus si Bahil ka eta warung. Teu punten heula da geus tuman kitu, ari tukang warung teu bapikiran deui da memang sok loba jelema anu kitu teh. Sup ka warung tara punten heula. Rasa maneh geus biasa meureun. Si Bahil ge kitu, ge diuk dina bangku pok harita. Wah, minta cai kopi pahit ah. Cek si Bahil bari jeung neuteup ka tukang warung. Hiji awewe geus kolot pantas disebut mak ge ku si Bahil. Mak Ujang, da seueur kopi mah. Naon deui rencangna? Ieu we lah.
Belum ulen lumayan keur memuluk. Di imah can karaban nanaon mah. Cek si Bahil jiga nu heueuh we boga imah. Kadewak kana belum ulen, belowak dihuapkeun. Kadenge ceplak jiga nu lapar pisan. Ari tukang warung mah teu nanya deui geuwat nyadiakeun pamenta si Bahil. Sanggeus sadia cek kopi sor disuguhkeun. Badas kene ning. Cek si Bahil berjeng nyengir. Sok cek kopi teh ditunda deui. Ari tukang warung ngareret deet berjeng nyerenge. Mak. Ari bumina Kang Salia bulah mananya. Baheula puting gadit mun teu salah mah. Jadi poho deui. Cek si Bahil ngomitian maluruh imah Salia. Ngomongna kasar tapi teu matak curiga. Bade kajang Salia ujang teh. Mohon mah, di mana bumina nahakak nu kapungkur kene atawa henteu? Da basara manehna can beunghar mah, imahna teh goreng. Nyamohon ujang nuju malarat keneh mah jadi itu tuh bumina teh. Caket bumi Haji Kosim. Ayeuna mah ngalih ka palih wetan. Ainu aya kulah ageng geuning ujang. Dajang Salia mah kapungkurna sok dical galeuh anak lauk. Cobi we papai palih ditu. Engke neruskeun caket kulah ageng teh. Pantos kapendak geurah ujang. Cek tukang warung berjeng curugna ngacir nunjuk ka belah wetan. Usi Bahil direret kalawan diperhatikeun. Da memangnya eta pisan anu diperlukeunana. Loh, dura duma, geunah urang papai we ka ditu. Kuti kuring teh, eta kabita ku hayang beunghar kawas manehna, tapi kuring malah teu kataekan usaha kanaon oge gagal jeung gagal bae mah. Atuh tetep we jadi jelema miskin. Sedengkeun Kang Salia kana naon usahana ayeuna teh mah? Si Bahil bisa pisan ngomongna. Padahal mah ka Salia teh can nyaho-nyaho acan kada beungitna. Tapi jiga nu geus heueuh we lila wawuh. Atuh harita tukang warung oge percayaeun. Dina ngobrolna teu asa-asa. Tukai nama ujangan tadi nama sok ical galeuh anak lauk. Ngical aya nu ngagaleuh aya kitu. Atanapi ngaborong ti kulah batur. Sadaos tabi oge teu boleh disungsi we disumpingan dah kitu karesepna. Batina ageng cenah mah ujang. Manggihan usaha teh batur mah duh. Ayo we jalanna kudah. Arek ditepungan ku kuring mah. Sabab kuring teh rek guguru. Dasar ruah hayang beunghar. Ma ngobrol-ngobrol aya kopi sabarahaun yo. Belum ulen teh beak genep teu salah mah. Saperakeun ujang jajageun atuh. Cereng dibayar ku si Bahil. Geus kitu terus amitan kencis we ini tinggalkeun eta warung si emak. Hate si Bahil bungah sabab geus aya bahan keur obrolkeun jeung Salia. Atuh sajabana ti kitu, geus kagambar pikeun nipu Salia, sangkan beunang nyawa ku manehna. Teka catur lampahan si Bahil. Sanggeus tatanya ka sababaraha jalma. Akhirna imah Salia kapanggih. Kaparengan Salia oge keur aya di imah. Da ayeuna mah taranya bajauh. Ngan dina mangsa si Bahil uduk salam. Numukakeun panto teh Nyi Marti anu keur beberes ditepas. Bade kasa
Cek Nyi Marti nanya rada rewas. Sieuna nempo dedegan jelema anu jangkung gede anu memang tegep pisan keur potongan garoma. Punten we, bade tumaros. Dupi kang salia teh laras di dieu bumina. Si Bahil sopan pisan nanyana teh. Malahan mah berjeng rengkuh tananing hormat. Atuh karuas Nyi Marti ngadadak leungit pok ngajawab kalawan tenang. Laras di dia. Kalarasan nuju nyonong deh. Dupi salira teh saha. Abdi pun jamri ti lembur waru. Cek si Bahil geus ngabohong deui wae. Da nusanya namah teu boga lemur pamatuhan. Sabab bi lemur asana oge geus pada ngamusuhan ku warga teh. Da pugu jelemana carekeun wungkul. Geus loba pisan musuhna. Mangga tuling ke. Urang wartoskeun atuh kapur lanceuk. Nuhun ceuk. Si Bahil unggah geek diuk dina kursi. Hatena bungangang bungah bakat kulubina. Sadengkeun ari Nyi Marti mah leos we ka dapur deuk ngabejaan ka salia. Yen aya semah nu ngaku jamri. Atuh ngadenge ngaran kitu teh salia kaget. Da teu wawuh sarta kakara ngadengen oge. Parandene kitu da semah mah kudu meureun ditepungan, manehna teu loba pikir terus nyampurkeun ka tepas. Sanggeus teu pipok harita. Alah, gedingan aya tamu tos lami. Nuhun Kang Duh namai jawab pisan nepangkeun abdi pun jamri ti lemur waru. Cek si Bahil ni kukur barjeng song ngasongkeun leungin. Ngajak sasalaman. Sanggeus sasalaman geek salia diu, hatena pinuh ku pananya. Tapi ari kasemah mah someah pisan teu mata kagok anu natamu. Nuhun ditepangkeun sareng Akang. Nanging saha teh atuh ieu teh? Asana meh tepang, teterang kana asa usulna naha telepatna tamu ka Akang. Punten we Akang teh naros, kitu teh margi. Teh kantos kena ti samehna. Cek salia terang-terangan. Nanya kituna teh bari jeung teu ka si Bahil. Anu paroman biar marah mai. Hatena kewaku kebungahan geus tepung jeung salia. Teu aya lepatna. Upami Akang naros kitu ka abdi. Terus pisan kedah taliti Kang. Supados teu kagok Kang ngenteraskeun obrolan. Anu saleres nama kieu itu Kang. Abdi teh memang neme ayeuna tepang sareng Akang teh. Sarta teu kantos aya hubungan ti samamehna. Tah ku kituna Kang salia. Hapunten anu kasuhun. Rehna abdi perantos tumorojog tanpa larapan ngaganggu atarapi ngareureuwas ka sira Akang sakulawargi. Mun lajeng kumaha itu ieu? Mun kitu kahijina dari hapunten we abdi teh. Margi rumaos parantos ngaganggu ka salira Akang. Atuh kaduana abdi teh sejana pangkeun ka Akang etang-etang nambihan baraya. Sae. Abdi teh ti lemur waru. Ti lemur waru. Ngahajab kamilarian ka Akang teh duh. Beh ditu keneh aya maksad mah. Dupi maksad nama aya badantenkeuneun saeutik. Manawi sareng manawi teu mata ngaganggu ka Akang. Tah kitu maksad teh Kang. Cek si Bahil. Mending ngemplat ngomongna teh ai panon malong ka salia. Hayang sidih kana keuretan beungeutna. Oh, kitu nyata ya pamanganana. Mangga bae bade badanten mah. Tapi naon anu bade dibadantenkeun teh? Da Kang atuh teu gaduh urusan. Janten kieu teh Kang nya abdi teh nguping wartos ti sawatara jalmi. Yen Akang teh suical galuh anak lauk, nah leres eta teh atanapi. Oh, eta leres pisan ieu. Kapungkur mah kitu. Nanging ku ayeuna mah tos lami liren. Kunaon mah giliren? Ari margi langganan tos teu araya. Sareng kirang pajang we deui. Tah kitu nu janten marga lantaran nama ieu. Dupi maksad ai kumaha? Oh kitu duh kahartos atuh nanging kumaha bami aya jalan deui. Nah tiasa kinten-kinten ngalajengkeun usahakan anak lauk. Margi abdi gaduh sakulah bade diborongkeun. Upami Akang aya manah. Maksad teh bade diical ka Akang we. Margi abdi peryogi artos ieu teh Kang. Cek si Bahil ngomongna daria pisan. Bade ngical. Lauk naon ieu? Nah seueur kinten-kintenna. Lauk emas sareng tawis. Kantenan we seueur mah da bibitna oge atuh aya 40. Ayeuna teh tos meujeunna diiliarkeun Kang. Nanging abdi teu tiasa ngicalna.
Ari bade diecerkeun teu ka hartos da moal janten pakeun. Tah kumargi kitu Kang abdi teh tataros nyamun ku hartos yen akang teh sok ical galeuh kana anak lauk. Tah kitu Kang, kumaha bade di manahan? Cek si Bahil ngomongna teh leuwih daria. Teh jiga-jiga anu ngabohong. Atuh salia teh leng ngahuleng. Manehna teh memang geus lila teu boga pacabakan anu tangtu. Teu boga usaha anu teteg. Sabab ti saprak leupas hubungan jeung Ki Mandahong. Harta banana beuki lila teh beuki ngurangan. Malahan mati kurang-kurang anu leungit teh pupuguh. Pikeun leungitna barang aya we jalanna teh. Estu rupa-rupa pisan. Salia geus lila mikir-mikir arek usaha deui ngan teu boga modal anu cukup. Kieu teh Kang, maksud abdi teh muhun bade ngical lauk lah. Saraya laukna ge Kang. Kek. Ya tuh ya. Akang teh memang geus lila aya niat rek usaha deui. Tapi akang teh teu gaduh modal ye. Upami teh mah ayeuna aya jalan, kumaha pamiki atuh? Ieu anak lauk bade dilongokeun aku akang. Margi sakira bakal jadi duit mah meureunan ku akang oge bade jalankeun ngan mayarna ka aye teh engke we ku ladangna. Cik, kumaha teh lamun kitu? Oh, kitunya. Nanging kumaha atunya Kang nya da abdi teh aduh budu artos pisan ieu teh. Kalayan hoyong sakaligus mayarna, hoyong ulah renced, kitu maksud teh Kang. Kahartos ku akang oge ye. Nanging kumaha atuh da teu gaduh modalna. Upami tiasa mah ku cara kitunya mangga atuh ku akang urang jalankeun. Taksir we pi hargaeunana engke pamitos jalan ku akang dibayar sakaligus ngan bade ku ladangna. Tak kitu ye cik kumaha tah? Kitunya. Cek si Bahil ngahulang jika nu sumuhun we mikir meni ulang. Padahal mah sandiwara wungkul. Sangkan dipianel ku salia. Lila kulila pok harita si Bahil. Kieu atuh Kang nya. Tak kumaha ye? Asal laras-laras we akang bade sagaligus mayarna sang mangga kitu oge. Margi dibandingkeun sareng diecerkeun ku abdi mah memang aya kene untungna. Mangga tuh ku akang ecerkeun sakumaha umumna we lah. Bade sakitu sage oge teu langkung. Ngan ka abdi na mah kedah sakaligus. Mayarna perhetangana borongan. Tah. Pi hargaeunana nah apalai sabaraha ye? Mangga we ku akang taksir lah. Tingali heula we barangna Kang. Cek si Bahil kalah malikeun. Ari sabab manehna mah teu nyaho kana patokan-patokan harga anak lauk. Da puguh ngabohong teh. Manehna mah tukang babadog jeung rarampog. Saya kitu ge tuh ye. Hayu urang longok heula ka ditu. Tapi irahanya nah tiasa pami enjing. Sabab ayeuna mah tuh da akang teh keur menjeunna rariweuh jeung rarepot. Mangga ini ugi Kang ku abdi disampeur deui ka dieu. Atanapi bade angkat calira ka lemur waru. Saya nama ayu we sumpih heula ka dieu. Ngarah akang jongjon. Lagi teh patos apa ka lemur waru teh bilih nyasab akhirna ngalilakeun. Mangga kitu ge tangtos ku abdi disampeur deui meureun. Salia satuju. Atuh nu saterus sama prung we ngobrol kana teu paruguh. Ngaler ngidul meni sagala diomongkeun. Ari si Bahil bisa pisan ngomongna teh estuni matak percaya pikeun salia. Sabab najan bohong oge, najan wadul oge, ngomongna mah si Bahil teh daria pisan. Barjeng ngobrol teh diselang-selang ku barang dahar. Narimakeun susuguh teh nyemarti anu memang ngahaja disadiakeun. Sanggeus kawilang cukup ngobrolna, sarta si Bahil geus apal kana keritan beungeut salia. Terus amitan, dadakuna mah harek terus udari edar nawarkeun barang sejena cenah. Da manehna bener-bener butuh duit. Atuh teu loba catur deui. Sanggeus diidinan mah ku salia leos balik, bari jeung mawa hate anu banget pisan lugina. Kasugi para warigi, cag urang tunda
kaayaan lembur galumpit dina umumna khususna Salia ayeuna urang puserkeun perhatian urang kasih bahil sanggeus nganyang ka Salia teh. Manuk recet di sarada mapaisan kaayaan alam berang harita. Mata poe manceran meni panas. Karasana teh. Bereh di jalan satapak anu keur ngaleng hoi leumpang. Horeng si mana horeng si bahil. Harita teh geus aya di sisi lembur. Leumpang sorangan mapai jalan desa. Anu berasna bakal kalembur waru. Tapi manehna mah teu aya niat kalembur waru. Da puguh matuna oge di tegal simut di guha. Harita teh lamun teu era mah lamun teu sieun dicuriga manehna teh hayang ngabarakatak seuri bakat ku ngerasa bunga ari sabab tujuanana hasil. Si bahil pinter jeung ahli kana nipu. Tetela tuh hese ngolo-ngolo jeung ngabobodoh si Salia teh. Rasakeun sia walak. Isukan sia di deukeut kebon karet waing rek dieurat beheung sia ti tukang. Mateng ngalangak tu sakarat. Duit kade nyokot ti Mang Kamin. Cek si bahil ngaceuwih ngomong sorangan bari galak-galak seuri. Terus luak liuk da sieun aya nu manggihan mah. Tapi tetela lebah dinya teh jempling teu aya jelema saurang-urang acan. Kasugri para wargi. Mangsa alam nyerelek ti karasa urang jojo ringkesna alam dina ieu carita. Panjangna alam berang sore jeung peuting ti kacaturkeun. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan poe isukna khususna ka lembur galumpit. Khususna pisan mah ka Salia. Mangsa alam harita teh isuk-isuk. Salia bisa gedang dan ngan kari init. Tapi can wani jung sabab ngadaguan si bahil anu janggi deuk nyamper. Harita teh Salia diuke ditepas jeung Nyi Marti. Ngobrol bangun tenang pisan. Kang Salia, kumaha maksud akang teh ayeuna? Nah harek diajar dagang anak lauk deui atawa kumaha? Kade sing waspaos Kang. Sababena mah dagangna sabongbrong ngenolkeun nasib jeung milik. Teu kawas bareto. Aya nu ngabantu. Cek Nyi Marti mepelingan ka salakina. Sangkan salakina ati-ati dina usaha ari sabab. Geus loba kajadian usaha kana titu teh gagal jeung gagal bae. Teu saeutik anak lauk anu paeh teu pupuguh. Nu akhirna
modal beak barang eueuh, usaha teh jadi rugi. Emang nya Mar. Akang teh puguh ari cicing wae di imah mah. Sabab ngarana oge lalaki beureun kudu usaha, kudu neangan pangupa jiwa pikeun maraban anak jeung pamajikan. Atuh sajabana teh kitu. Asa teh aya salahna lamun teh mah akang teh nyoba deui kana usaha anak lauk. Sabab ayeuna mah teh kudu ngaluarkeun modal. Malahan mah akang teh geus janji jeung Ayi Jamri yen arek ngecerkeun atawa ngetengkeun anak lauk nu manehna ari dibayarna ku ladangna. Tah kitu Mar. Sangkan teu make modal tapi menang bati kumaha harti. Kan tanane kahartos nama Kang. Memang hade cara kitu teh. Tapi omat Kang ulah atoh teuing. Sabab sagerupa oge perhitungan nama tetep kudu aya sangkan teu cilaka. Komo deui ieu mah sasar ngadagangkeun barang batur. Lamun teu payu teu bakal katempuhan Kang. Ulah bungah teuing. Nyadoakeun we atuh sing lancar Marti. Sing babari laku, sing gede batina. Sabab niatna oge akang teh ieu rek usaha keur maraban anak jeung pamajikan ikhlas karena Allah. Lain hayang kapuji atawa lain hayang menang bati gede. Kan bae menang bati seutik oge asal halal jeung mangpaat. Apan kitu? Cek dari penta adik soal ngadoakeun mah Kang. Tang tuwe atuh ku abdi oge didoakeun pisan. Beurang jeung peuting teu waleh dadak anu makawasa. Sangkan akang dipaparin jalan anu halal pikeun maraban sakulawarga. Tapi kuring mah bete geunah harte ieu Kang. Asa ting sareblak teu puguh rasa. Nah aya naon itu tunya Kangnya. Jeung jantung teh ratu wae. Cek Nyi Marti berjengusap dadana. Memang heueuh asa teu puguh rasa, tagiur jeung seseblakan. Parandene kitu salia mah teu kapangaruhan. Tetep tenang we jeung percaya kanu kawasa. Cek kudu dipikiran bae Mar. Biasa ari kitu mah. Da akang oge ari sawaktu-waktu mah sok ngerasa kitu. Tapi tarayana naon, asal buru-buru we istighfar sing aling ka Allah. Rek hade rek goreng oge nasib urang. Nya, sanggakeun we kanu maha kawasa. Urang menengan dharma ngalakonan. Kudu sabar bari ikhtiar. Sabab urang teh kudu percaya kana ayana kepapasten hade jeung papasten goreng. Sabab percaya kana eta teh salah sahiji rukun iman. Tah kitu apanan? Cek salia ayeuna mah dina ngomongna teu weleh kadinya we losna teh tara ngawur teu puguh. Unggal ngomong teu weleh aya tujuan anu hade. Atuh ari ngadenge kitu mah plong hate Nyi Marti teh regreg jeung gede harapan. Teu hariwangeun teuing jiga tadi. Samemeh aya dinu ngomong, waktu cukup mangsa nyekapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde di baris maluruh bagian anu ke-47. Hatur nuhun kumaha piparahatosan urjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.